Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Riyadul Badi'ah kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat ageng di akhirat unggul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah allazi demidat wapako anu maparin taufik itu ladi man kajalma syaa anu ngersakeun ieu ladi min ibadihi satengah tina pirang-pirang abdina lihidmatihi pikeun ngahodaman Allah. Pahajaru maka ninggalkeun ieu ibadi ladi dal manami kana ngeunahna sare wa adaqahum jeung nibakeun Allah ka itu ibadi ladata qurbihi kana ngeunahna taqarrub ka Allah. Pasyagolahum mangka nungkulkeun itu kurba ka ibadi anjami'il asami tina sakabehna pirang-pirang dosa. Ahmadu muji kaulahu ka Allah ala ni'amihi kana pirang-pirang nikmat Allah. Hamdan kalawan muji kasiron anu seueur. Wa ashkuruhu jeung syukur kaulahu ka Allah id ja'alal laila karna parantos ngajadikeun Allah al-laila kana peuting wan nahara jeung kana beurang hilfatan kana silih bergantian liman pikeun jalma aroda anu ngarepkeun ieu si eman ayyadzakara kana yen ngalap peringetan atawa ngalap kaelingan itu si eman au aroda tawa ngarepkeun ieu si eman syukuron kana syukur. Wa asyhadu jeung nyaksian kaula an kana sanyana kalakuan tingkah eta la ilaha teu aya di pangeran nu wajib diibadahan iku maujud illallahu angin Gusti Allah al-mutawahidu anu nyalira biijadil ardi kalawan ngayakeun bumi wasamawati jeung pirang-pirang langit. Wa asyhadu jeung nyaksian kaula anna sayyidana kana sanyana panutan abdi sadaya Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad eta abduhu abdina Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah allazi anu jaa anu sumping ka rasul bil mu'jizati kalawan nyandak pirang-pirang mujizat. Shalla moga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah Ta'ala alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung ka keluargana Kangjeng Nabi tohirina pirang-pirang anu saruci wasobihi jeung ka para sahabatna Kangjeng Nabi alladzina tegasna pirang-pirang jalma ijtahadu anu
nya-nyaan itu ladzi fi ibadati dina ibadahna Allahi ka Gusti Allah guduan dina waktu isuk-isuk wa asyan jeung dina sapopoe wa asyan jeung dina pasosore isuk-isuk jeung sore-sore hatta asbaha sehingga jadi kullun minhum ari sakur-sakur ti itu ladzina najman eta najman saperti bentang idini dina agama hadian anu nuduhkeun jalan wasirajan jeung jadi lampu muniron anu nyaangan wala tabiina jeung ka pirang-pirang anu nurut lahum ka itu ladina biisanin kalawan kaalusan ila yaumiddini nepi ka poe kiamah wasallama jeung moga maparin kahormatan Allah maparin kasalamatan Allah tasliman kalawan pangsalametna atawa panghormatan kasiron anu kacida seueurna wallahu a'lam bishawab.